Aturan mitra tepang deui sareng pidangan dongeng ngalangkungan channel YouTube mitra ieu carios judulna lalakon si Bagja bagian anu ka-18 hasil reka cipta Bah Arga atanapi Bah Fendi Ese Citra Warga di Bandung Jawa Barat Indonesia Indonesia anu oge mau si carios dahar bandros make saos dahar teh diciwitan supados teu nyong cai waktos dongengna urang kawitan der padungdungkeun kenangna teretetkeun trompetna nayaga Baya waksana aya kawani ardan ngagagat tembung ngalalece itu nate bari trot sumilu bangun ijid naker kamangsana nafsuna bubuh ngagidir Tarya warasa bayawak siap den seperut Tarya narajang mangsana untung mangsana cingeus penarajang Tarya ukur sahakan angin rikat Tarya masang kuda-kuda anyar ngan saktilat suku katuhuna ngalayang nu maksudna rek kahanca kekeplong beuteung mangsana tapi mangsana lain jalma ata-ata panarajang Tarya dibagiakeun ku imut leungeun katuhuna nu sacorelat geus nyapit sokor Tarya laju dikurulit muntir krecer kebro tayana Tarya namru aduh setan Tarya aduh-aduhan bari ngabebengkang nyatu wis siap panggedena Tarya segala masakeun dipikannya ku aing karena nafsu menyo Tarya teu walakaya dipuntir muir ku mangsana saria kalalala goblok gancang sangkalak masih baya waktana kardan mere komando ka anak buahna nyata nasi Padma Gardan Marsa Karsa si Dangdut jeung si Obeng sangkan yang kalak mangsana dengan daguan komando deui nu limaan ngepung waktu buaya mangap orokaya mangsana leuwih cingeus manehna rikat masang kuda-kuda nu leuwih tarapti panonna kular kiler kawas mata heula ngurilingan musuh-musuhna si Dangdut panggilanna nyebrut bari teu sadar tina knalpotna aya nu ngadurut-dut da nyaeta pantangna dilani si Dangdut ge adu gede hitut dangaran asina mah adang gede hitut jadi dilani we si Dangdut lian si eta kana musik Dangdut pangbeutina nya kerupisan disebut si Dangdut teh si Dangdut nyebrut rek kahanca careha mangsana make jurus orai totong tapi mangsana teu sileun inyana rikat na jiwara temahana si Dangdut jong-jolong lepeng rek nubruk mangdayat nu keur cenatan soa nejo nu nolonjong rek leunggar manehna mangdayat rikat na cengkat teu majar kumaha sungut si Dangdut nyium batu ulut jeung mangdayat nu geus kenjat tapi lain ge anak buah si Kardan mun si Dangdut teu pisah udang deui kuniang manehna udang masang kuda-kuda anyar marengan batur-baturna nu limaan nu keur ngarah-ngarah bonghona mangsana ayeuna mah nu limaan dibantu Tarya nu geus pisah udang samakta narajang mangsana isaban madhab aya nu ngincer sirah suku ngabongohan tonggong jeung sajabana siap kena kurang ngahurup pangsana saawak-awak dirembuk gitu mah atuh mangsana ngarasa ripuh oge antukna teu walakaya
pada ngaraponan. Karasa sana. Kardan ngagakak si Kuma ngajo bangsana kasoran. Coba mun sian lut ka aing, si anak sinadaikeun dijadikeun pamajikan ku aing. Moal-moal sia dikekeyek bayawak, kardan mudalkeun ka kendag angeunna. Berangan kagot naai. Siap em. Emal padma dihaminan ku batur-baturna. Raketak leungeun bangsana dibakutek kana tonggongna. Langreud page ku tambang nulis di bawah ti anggalna. Bangsana ukur ugal-ugel teu bisa bebas meka da puguh pada ngarejengan. Kuliah kumakan dan si Obeng nunggu parentah Kardan bari ret ka Mang Dayat nu keur cimek blek. Sanana lebah hareup na geus cibrug grep kana lebah bujurna. Lepok sia Obeng cek Kardan asa dihaminan. Si Obeng masang kuda-kuda. Nurutan gaya bentang film silat Jet Li. Siap cebrod sukuna ngababuk awak Mang Dayat tapi ka ngacongkeng. Aja, ampun Sep ampun Mang Dayat ukur bisa ampun-ampunan bari purisan nahan ka nyeri. Guru ini bisi kanyawan kudu wajib ngilu jeung aing sia bayawak sana rek disetorkeun ka bapak aing. Sina dibara ulah samat aniaya ulah nyakal lamun balik sia karingaran ancam parna seuleum-euleum. Cung arindit tepai jalan setapak nu berasna ka kebon. Itu teh bari teu burung carulang cileung bisi aya pihak nu wajib dusul tepus. Terus kukurusukan di jero pakebonan beuti jauh teu burung aman beras ka jalan hara-haraeun ka sisi leuweung. Nu dijugjugna tayalian dalawak suku Gunung Careuh tempat nyamuni bahkarsan saparakanca. Mangsana teu majar kumaha mitra. Da puguh sajago-jagona ge jelema pada ngahurup genepan nya teu mangga kuliah. Teuing bakal kumaha nasiban manehna nu cenah ceuk si Kardan mun balik tinggal ngaranna. Kas kasih bagja berbei cimata mangsana maseuhan pitina. Tungtung tangtu budak teh ayeuna keur ngadago-dago manehna. Deui kujang hampura mamang geremet hate mangsana. Ingat kadinya ngandreg we manehna eureun. Tidutuna mah aya ketak rek ngalawan deui. Toro kaya si Kardan nyampeurkeun dina leungeunna pedog seukeut ku kurilapan. Laju diantalkeun kana genggerong bangsana. Montong macam-macam sia kunyuk. Adi teu hayang capat mata genggerong teh. Ancam Kardan. Sungutna kekerot. Matana kurung. Diredurukan. Waktu Sep mitra saninten buah saninten kasih koneng nyar gula. Hapunten ada hapunten dongeng urang ecag heula. Atur nuhun kana sagala rupi perhatosan mitra langu sadayana. Utamina kanu parantos subscribe sareng like. Anu teu acan mangga diantos. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan insyaallah baharga nepangan deui dina terasan dongeng lalakon si Bagja. Bagian anu ke-20 masih dina channel YouTube Pendi SC Citra Warga ieu caga.